Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para mitra kaum dangu. Alhamdulillah tiasa tepang dangu deui sareng Cing Adnan dina gelaran dongeng Sunda anu baris ngalajengkeun carios Munjung Gondoruo dina seri ka-20. Mitra langkung ti payun Cing Adnan nyuhun dihapunten tina samudayaning kalepatan. Bobilihna aya kasamian dina nami tempat gelar sareng sajabina. Numawi da ieu mah ngan saukur carios fiksi anu direka ku Sim Kuring, etang-etang kangge hiburan mitra kaum dangu sadayana. Nya ku kituna supados tong nyangkolong teuing kana waktos, mangga dupina urang dangukeun deui kalajengan carios Munjung Gondoruona dina seri ka-20. Wilujeng ngadangukeun yu ah. Para mitra kaum dangu, wartos papait anu ditepikeun ku wakil jari teh ngeunaan ni Marsiti anu kiwari janten mitohana manggaha. Saurna waktos enjing teh maot nanging kiwari bade dikuburkeun sonten para mitra. Nya mitra sapertos anu ti payun didugikeun yen saestuna maotna ni Marsiti teh tangtosna dinelasan ku manggaha jeung Nyi Santika kalayan cara anu teu mantak nyieun tapak kacurigaan batur-batur. Kantenan pisan Nyi Santika ge nu kiwari wargi sejen mah terangna anak jenat ni Marsiti. Istuning nampi papait harita teu pisan renghakna nyieun curiga dumeh ayana kajanggalan kana maotna ni Marsiti anu ditelasan ku manggaha jeung manehna sorangan ku cara dibekep ngangge bantal basa wengi. Rupi panginten Mang Wawan manuju sibuk rupina teh. Numawi kuring mah ukur bade ngawartosan papait hungkul ieu teh Mang. Ieu ni Marsiti mitohana manggaha teh maot. Layona kiwari tos dibantun karompok manggaha. Dupi numputkeun kaluargina teh bade dikuburkeun pada asal ayeuna. Mun sakinteuna Mang Wawan aya waktu Sim Kuring ngawakilan kaluargi manggaha ngulem supados kerasa sumping kangge ngiring nguburkeun. Ceuk wakil jari harita ka Mang Wawan. Nya Mang Wawan gereng senalikeun jarigen kana sapedahna teh lajeng wae nembalan. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Mangga Pak Wakil, ieu Sim Kuring paling sakedap ka pasar hungkul ieu bade ngirim lauk ka bandar. Nya insyaallah Pak Wakil kuring wangsul ti pasar lajeng wae karompok manggaha lah. Tembalna Mang Wawan harita. Lajeng wakil jari ge teu loba tembal saukur ngawartosan kitu. Anjeunna lajeng permios ngaloyong deui ka wargi sejen nu bade sami ngawartosan oge ka para wargi pikeun kersa nulung kana kipayah harita. Nya nuhun Mang Wawan, panginten kuring permios heula atuh nya bade wawartos ka wargi anu sanesna. Wilujeng Mang Wawan. Mangga Pak Wakil wilujeng. Mang Wawan lajeng celed kana sapeda ngotel muru ka jalanan nu bade ka arah pasar keur ngical bebeunangan lauk lele harita ti lauk ajaib anu diingona. Para mitra kaum dangu, singget carios kiwari wargi teh nembe rengse nguburkeun. Kirang langkung di jam 4:30 sonten Ustad jeung nu sanesna geus mulai marulang. Kitu deui katutur manggaha jeung Nyi Santika oge. Di bumina manggaha tos gimbung anu babantos keur ngayakeun tahlilan pikeun wengina. Sanos anjeunna Munjung da aya waktos-waktosna oge nu masih meunang kalayan ngiring turut keur salametan oge jeung sajabina. Itu Cemurni sang meraten tos dikapayunkeun acannya numawi itu kaum bapak tos pada marulang nembe nguburkeun. Ceuk Nyi Resi, tatangga tibeh kulo nu ngiring babantos di manggaha pikeun ngurusan tahlilan keur maotna ni Marsiti harita para mitra.
Atau sadaya nabi itu malihan piring-piring nagetos dikapayunkeun sadayakeun wedang keneh mah pada urug sorangan numawi angeun jeung lalaban katut deungeuna oge tos disampakeun sadayana ge. Tembal Nyi Murni kiwari ngiring jeung kaum ibu nu sejen dina babantosna di manggaha nu kiwari king papait para mitra. Teu lami kaum bapa oge lajeng pada taruang dupida kiwari nu kapapaitan teh kaluargi manggaha. Janten santeuna para wargi ge terang yen manggaha teh kalebet juragan. Aya nu anggapanana meungpeung keur aya daharan sok sakintenna naon anu disuguhan ge ulah dianggurkeun teuing. Eta nganjunkeunana teu aya anu terang manggaha dupidela teh. Ceuk Mang Kartasim. Harita bari tuang sareng nu sejen naros ka manggaha nu kalersan sami sareng nuju ngariung. Ya panginten wengi ngantunkeunana teh Mang Karta. Kaleresan pamajikan ngajakan wae tu wengi teh hayang ka Imam Mitoha. Nanging kuring keur teu geura awak, janten saur kuring teh nya isukan we. Panginten eta teh geus karasaeun ku pamajikan teh di dieu. Ceuk manggaha tembalna ngareka carita. Ngarah rusiahna teu kapanggih, nu sing horeng mamanehna jeung pamajikanana nu geus nelasan ka Jenatni Marsiti teh para mitra. Segana mah kitu manggaha dupi wakos Mitoha kuring ngantunkeun oge nu karasa mah incu. Anak kuring sorangan da harita teh palengen dong di emak terus we manehna teh pepentah kitu. Teu sangka enjeunganana teh ka ditu nya teu katawis ngantunkeunana ti kawit jam sabaraha. Kaligana dugi ditu teh pamajikan langsung ceurik dan terang mana teh ngantunkeun. Tembal Mang Cahya Harita ngiring tembal dina gunem caturna para bapa harita nu pada taruang reres nguburkeun para mitra. Nya eta untungna wae mangga teh enjingna langsung ka ditu. Mun teh teu ka ditu mah nya duka teuing panginten bisa mondok moek si layon teh nya Mang. Mang Wawan sareng ayana nyambung picarioseun harita jeung nu sejena para mitra. Puguh teh Mang Wawan, dupida pamajikan teh maksa wae harita teh. Eta ari Mang Yayan ka mana Mang Wawan? Nuju dibuat di panenan sugan? Teu katempo geuning. Manggaha tembalna jeung naros ka Mang Wawan ngeunaan Mang Yayan nu teu katempo jeung para wargi sejena harita para mitra. Eta Mang Yayan mah nuju titirah di kulon ka lembur Mitohana Mang. Sakantenan ngantosan pamajikanana bade lahiran di ditu saurna mah. Tembal Mang Wawan. Peun teu loba sambung cariosna dina ngawaler patarosan manggaha harita ngeunaan Mang Yayan para mitra. Nya mitra kaum dangu singget carios kiwari nu mawi nu taruang ge geus rengse sadayana janten kaum bapa oge pada marulang. Kitu deui kaum ibu nu babantos. Nu mawi kaditu mah datos aya tukang hawuna khusus nu keur ngurusan keur kalajengan tahlil dugi ka 7 poena. Janten anu harita babantos di hau ge ngiring mulang ditambi da kiwari waktos ge geus nyedek ka mangsa surupna panon poe ka kulon para mitra. Para mitra kaum dangu nyarioskeun di waktos peuting antawis kirang langkung jam 10 peuting nu melekan di imah manggaha ge aya sababaraha jalmi bari ngopi jeung ngawangkong dumesok umum dimelekan ka kaluargi nu kapapaitan kantenan kiwari ka manggaha nu memang sok bro-broan jaburan jeung sajabina janten gundang kabetah kanu pada melekan harita di dinya para mitra. Nya disebatkeun harita tinggal aya Mang Sawor jeung Mang Surta. Duduaan we anteng melek di dinya jeung oge memang manehna nu dikulian oge ku manggaha teh pikeun melekan salami 7 peuting. Nya antawis di harita ninca ka tengahan wengi dupi jagat geh beuki merdong. Sedengkeun ngadadak hawa geh tiris angin teu ngagebes kenceng lir carana keur aya totonden nupi melangen. Jol kadangu babaung anjing nu mata keeung. Mang Surta jeung Mang Sawor ge kuat ngarasa pisan ku murinding bulu punukna dupi keeung jeung geueumanana harita. Ari Mang Sawor purinding henteu Mang. Kuring ieu geus ngararaosan teh juk keeung wae. Komo pisan nembe teh kadangu babaung anjing ti kulon. Ceuk Mang Surta purinding puringkak rasa bulu punukna teuing pedah ku tiris teuing oge ngarasa aya nu sejen para mitra.
Pogo sur ya urangnya sami tara-tara tisasari di dia kaldenge sora babau anjing sur aya naonnya sur tuping ngadadak ge bulu punuk murinding kieu urang ge tembal Mang Sawor Kakang Surta anjeunna sami ayana ngarasa geus lain kuduna si ganing totonden keung teh nandakeun aya lelembut nu deukeut jeung manehna para mitra. Ukur maot na ni Marsiti hungkul duh piki wari mangga teh nitah melekan ka urang dugina kawantun mayar kieu padahal mah pan teu wajib teuing atuh Mang Sawornya ari melekan mah Kocap Mang Surta nu sing horeng dina carana kiwari daek melekan ku di kulian ge boga rasa aneh oge dumehna da juragan nu sejen ge teu aya pisan nu kantos nitah batur keur melekan di imahna nu geus meunang papait kantenan bari di kulian para mitra. nya eta sur ari urang mikir teh panginten mangga hapelah kamari teh geus dituduh munjung waktos kuyayan hariwang sukan mah teu aya batur nu daek ngiring ngariung ka manehna janten alatan boga duit wantun ngulian ka urang keur melekan nanging dasarua hate mah urang ge jeung maneh teh sami nah atuhnya teu nitah keur nu pada ngaji wae beurang peuting salami 7 poe ieu kalah kangulikeun teh keur sinah melekan hungkul Tembal Mang Sawor dugaan hatena sami ayana jeung Mang Surta para mitra aneh jeung ngarasa sangsi dumehna di kulian melek nanging bakating butuh salagi aya duit mah nyadaek wae para mitra. Mang ieu geuning beuki ngarasa murinding wae nya Mang itu jabaning babaung anjing teh ditatali teureun eureun euy aya naon sih Mang Ceuk Mang Surta numawi katawis pisan ceuk Mang Surta numawi katawis pisan da buktos murinding teh dugi ka leungeun-leungeun aku ditembongkeun ka Mang Sawor harita para mitra. Ngangge sur geranjeun kopi we atuh lah sugan ku tiris ieu urang teh pada murinding kieu sok kublak we sur kopi pait atanapi kopi amis lah sok nu panas nu caina. Tembal Mang Sawor nya harita Mang Surta ge lajeng ninyuhkeun kopi para mitra bubuk kopi di sendokna jeung kitu deui gulana nanging nalika dicayan si kopi teh kuci panas tina termos aya ku anehna. Mang Sawor dieu ge ieu nah ci panas teh kalah kaki geuning Ceuk Mang Surta dipastikeun ku Mang Sawor harita oge. Sur ieu baketih atuh tingaling ya Allah. Blentreng sada gelas nu paadu bari dibahekeun harita kopi teh ku Mang Sawor saking ku aneh nanging nalikana bahe mah si kopi teh janten kopi biasa deui katempona teh para mitra. Astagfirullah Mang aya ku aneh tadi sidik pisan getihnya Mang nah kiwari janten kopi biasa deui wah geus tau bener ieu sur segana aya nu marakayangan ieu di dieu teh sur moal kitu aya si jenat di dieu teh Mang maksana ni Marsiti sur Teu lami Mang Sawor nyebat kitu kadangu aya sora nu menta tulung si sora teh deukeut nanging taya rupana. Ya, tulungan kuring, Mang, tulung Mang. Sur, aya nu minta tulung teh ngan di mana jelmananya Sur? Aduh, Mang, sorana siga teu pirek deui asaan teh Mang. Mang Surta bari gemeteran sakujur awakna ngaraket nyepengan leungeunna Mang Sawor nu pada sieuna para mitra. Itu Sur naon Sur itu di pojokan pagar? Iya, nuker melekan tulung. Kadenge jelas jeung katempo taya hahalang kuduanana. Harita ni Marsiti kumasih ngangge boeh di pocongan teh keur ngayeg nangtung di pojok pagar nu janten marakayangan kanu melekan harita para mitra. Sur, itu di Marsiti Sur, lompat Sur. Nya tuh dua nana teh lompat sasah dugi ka ditembagan tangkal cauge di karangan jeung tutunggakan oge. Dugi ka labuh hudang deui saking sasahna lompat harita. Carios ka Mang Sawor jeung Mang Surta peun urang alihkeun heula para mitra. Waktos masih di harita kene
Puguh ge sepi jeung jempling ukur sora tongeret nu kadangu di jalan lembur. Babaung anjing betaya eureuna teras kadangu. Sedengkeun harita Mang Tasmun bari ngingkig leumpang balik reng sekuli banggulan pare di Haji Tabroni pedah ditimbang langsung dugi ka peuting. Anjeunna sakapeung ngareret ka sisi jalan nu sakur pakarangan. Nanging leumpang katawis ku beuki ngalengkah gancang. Teuing kunaon sababna panginten jeung panginten anjeunna ngarasa murinding jeung muringkak. Wah, merinding bulu-puluk teh peuting ayeuna omah geuningan. Ya peda nembe aya nu maut anyaran sugana janten rarasaan teh keung. Padahal mah urang biasa balik wayah kieu sok sanaos sagapeung mah balik masang kuclak di Mang Ahim. Ceuk Mang Tasmun, rasa manah jeung hariwang kiwari karasa janten pacampur nu timbul keung. Dumuk ari babaung anjing mah da geus pasti ku keung komo di wayah kitu para mitra. Selenyap harita ngadadak bau kemenyan jeung kakembangan bet ka ambe ku manehna sorangan. Ieu betnya ngadadak ka ambe bau kemenyan kieu ditambi kekembangan sapertos bau boeh anyaran euy. Meureun rarasan urang we eta mah. Ceuk Mang Tasmun bari gancang langkah teh nanjak kapal bahan pengkola nu sakedap deui dugi ka gapura lembur. Nanging dihareup aya nu bodas ka kalayaban para mitra. Astagfirullah, naon eta? Boy asa cacawelan di sisi jalan teh bodas-bodas naon kitu. Moal kitu kunti mah. Tapi moalnya dataya soraan buah nyakikik buah seri jeung sayabina. Kocapna para mitra banget kureas ningal bodas-bodas ngoleangan di sisi jalan. Bari harita teh hariwang oge keur anjeunna ngalangkah maju. Nanging mun balik mundur puguh da lembur teh geus deukeut ukur sababaraha langkah heundeui. Ari nya atuh erek maju da puguh nya rasa hatena ge aya sieuna. Bismillah. Kiri buyut anak putu ngiring ngaliwat. Tong ngaganggu da kuring mah lain niat ngaganggu. Kocapna para mitra maksudna mah keur nyinglarkeun ka melangna sok bilih mun nya nu ditempona teh bangsaning kaum lembut. Ari pek harita geus deukeut kanu kakalayangan teh sing horeng makarung anu ditalian kana tangkal haur wulung ku barudak sakadar keur ngahaja nyingsieunan kanu sok ngaliwat peuting para mitra. Adol teh nya. Nah tuh pagawean barudak mana ieu teh aya ku jail pisan. Untung urang teh telumpat sing horeng mah karung. Ngan ulah diantep abis nyilakakeun batur nu teh nyaho. Lajeng we atuh harita si karung teh dirorod ku Mang Tasmun para mitra. Bari ngahaja dilepit keur dibawa mulang. Hatur lumayan pamikirna keur wawadahan ting bating kudu dipicieun. Menang geus teh. Urang wangeusieun wae bisi kunti jeung durik jadian sing horeng mah karung. Keun lah dibawa we. Masih halus kene lumayan keur ngawadahan pare mah moalnya atuh di jalanan ieu aya memedi mah da lain sakali ieu urang ge balik wayah kieu mah. Di kampung kudu ge ayeuna ge can pernah manggihan nu lain-lain di jalan ieu mah. Ceuk Mang Tasmun ngagurutu we sosoranganan bari ngalepit karung. Teras dikempitkeun kana kelek. Ari teu lami aya sora anu didengena para mitra. Tasmun, tulungan mun. Rei atuh ngadadak murinding bulu punuk Mang Tasmun. Ngadenge ku ayana sora anu nyauran tulung ka manehna para mitra. Nanging saprakna anjeunna ngareret ka tukang taya wujud anu ditempona. Aya lu minta tulung asaan teh ngan sahanya. Ari sora mah asa apal urang ge. Saha eta teh nu minta tulung? Kunaon ari maneh? Tembal Mang Tasmun kalah ka anteng panasaran ngareret ka sakurilingeun lain kalajang wae teras leumpang nya para mitra. Urang mun, tulungan mun. Ieu urang di tukang dapuran haur mun. Tulungan mun. Tembal si sora beuki jelas we kadangu. Sidik dianggap jelema ku Mang Tasmun teh pedah bisa nembalan para mitra. Nya Mang Tasmun ku panasaran lumeh cenah si sora teh mibeja di tukang dapuran haur wulung. Anjeunna bet lajeng ngilikan. Ku akhirna lajeng wae anjeunna reas ku pedah manggihanana harita. Geuning ni Marsit.
Siti lain panini tetos dikuburkeun ni. Ampun ni ulah ngaganggu ni, tolong. Mang Tasmun teu beda jauh jeung Mang Sawor oge Mang Surta. Manehna lumpat ngabrit ka jero lembur dumeh manggihan ni Marsiti nu masih boehan bari dikuncung pocong. Ambe kemenyan jeung kekembangan bet lami-lami teh ilang. Lenyep ngaleungit buyarna ka bawa angin para mitra. Para mitra kaum dangu, antawis di jam 2 peuting wayah nu banget karasa jempling. Mun tadi mah masih kene aya nu ngalangkung jeung nu melekan, kiwari mah keur teu ayana jelema anu melek di luarana eta lembur. Nanging benten jeung Mang Carmin nu harita masih gunem catur jeung Nyi Karni salaku bojona. Dumehna hudang di jam sakitu teh alatan beuteungna karasa lapar, diniatan rek ngawadang ku sesasangu jeung deungeun wengi para mitra. Wai masih aya deungeun nyai sasawengi teh lain. Nyai na karasa lapar mah atuh ngawadang we ah. Ceuk Mang Carmin ngajak ka Nyi Karni keur ngawadang pedah ku lapar para mitra. Puguh ge Kang, lapar mah lapar. Ngan hoream bade ka pago teh. Ongkohna sieun pan kamari teh nembe aya nu anyaran maot. Nyaeta jenet ni Marsiti Kang, sieun ah. Tembalna bari keneh dipaturon jeung Mang Carmin para mitra. Ya ku kitu. Keun we jalung maot mah geus dikuburkeun ieu. Moalnya bakal kujangan geus dikubur mah. Nyayu atuh lah dari pawon we jeung Akang. Ngarati bra urang sarete teu gawe tadi lupa poe sarete kaudangkeun ku rasa salatri. Tembal Mang Carmin para mitra. Rikat cengkat tina paturon lajeng weh disarangan ku Nyi Karni muruka pawon. Di harita sangu jeung deungeuna nu diteundeun dina pago lajeng dicandakna. Piringna geus sadia di luhur amben palupuh. Kantun manehna urug keur ajang sorang-sorangan ngarah beuteung nu karasa lapar teh enggal kaubaran. Nanging harita nalikana Nyi Karni bade nyandakeun keur nginum, panto dapur teh tarik aya nu ngagedug. Dug dug dug. Punten. Nyi Karni ge lajeng reas jeung murinding. Geat si gelas diteundeun deui anjeunna ngadeukeut ka Mang Carmin harita teh para mitra. Kang, panto itu aya nu uluk punten bari gegedog. Sumuhun nih. Ngan sahanya sorana masih geus kolot da. Nya teuing Kang. Tembalna harita ku silih hariwang dina ngadangu nu punten ti luar. Dug dug dug. Punten Carmin. Tulungan urang Carmin. Min, tulung. Nu di luar ngocap deui ngan nu di jero teu pisan nembalan. Barangku saking panasaranana dua anana diwanikeun keur ngabuka ka eta panto. Mang Carmin jeung Nyi Karni lajeng reas teu kapalang peda harita ninggal ni Marsiti para mitra. Aya naon si ma peuting kieu can sare wae. Tulungan naon ma? Lajeng weh panto teh kerekek dibukana. Potong ni Marsiti. Nyablek we dua nana teh kapidara langsung. Saking sieuna nemponi Marsiti nu masih boehan jeung dikuncung pocong para mitra. Ngan harita dume terang nu didongkapan geh kalah kapidara, janten ni Marsiti teh leungit deui, lep wujudna leungit kabuyarkeun ku cahya bulan. Ambeuna ilang ka bawa angin, taya tapak titinggalanan. Para mitra kaum dangu, isu keneh harita di lembur teh geus geunjleung ngeunaan pocong di Marsiti. Nu bejana marakayangan ka batur-batur janten harita oge ngajadikeun sawalehna jelema teh pada janten pitaroseun. Eta saurna jenet ni Marsiti teh parakayangan tulung-tulungan. Nu janten patarosanana harita bet naha ni Marsiti bisa marakayangan. Naha kumaha teu wajar atanapi kumaha. Kitu carios nu kiwari keur janten sabeueur hiji di eta lembur. Eta saurna si jeuna teh marakayangan Kang bari diboe dikuncung pocong.
Tulung-tulungan nembongan keur puting tekan masih pada hudang mah. Untung we kuring geus sare ti sore. Ceuk Mang Aep nepikeun deui beja pabeja-beja ti batur ka batur sejena. Pugu, bukikun Bang Carmin mah jeung pamajikanana kopi dara. Rajina teh saurang ngagadul ka pantu dapurna tulung-tulungan teh Mang. Ieu teh janten bingung nya. Nah memang bisa na kitu maut na teh wajar tetapi kumaha Mang. Tembal jeung tarosna Mang Sahmin dina gudang catur harita jeung Mang Aep. Numutkeun kuring mah moal jauh di antawisna pasti aya nu teu beres Mang. Boat teh pocongan si layun teh namang sari pendem teu dicopot atanapi oge maot teh teu biasa janten teu wajar. Tembal Mang Aep geus nyangka mah moal jauh tina dua hal antawis kateledoran nu mendemkeun jeung oge bisa janten cara maot ti Marsiti teh ku teu wajar ayana para mitra. Tong salah Mang Aep. Justru nu kamari mendemkeun si Jena teh enjing kene tos didatangan ku pawakil jeung manggaha. Dumen naroskeun manawi aya kalepatan. Dina nyopotkeun tali pocongna nanging sadayana ge nyaksi yen leres tos dicopotkeun Mang Aep tali pocongna mah. Janten taya kakaitanana jeung mendemkeun. Nya upami kitu mah kantun nu kadua berarti Mang Min perkawisna bisa janten maot ku teu wajar. Nu bisa terang ukur kaluargina dina hal ieu mah tutantosna. Numutkeun kuring ge kitu Mang Aep. Nanging naon nu teu wajarna nya. Sabab dasaan teh ari bangga kudu we paboh dieu mah katempuhan ku panyangkaan munten teu ku arurang teh. Sanaos manehna kamari pan geus ngabuktoskeun waktos kamari ku Jenat Ki Joko Kebo teh Mang. Tembal Mang Sahmin ku singgetna kiwari ngagantung dina hal tanda taroseun kana panyangkaan nu teu wajar ngeunaan Jenat Ni Marsiti. Ari gampang namanya timbul kacurigaan nu pasti moal ka batur salian ti kamanggaha sorangan jeung istrina. Sabab anjeunna nu harita manggihan di mana jeung waktos kumaha harita Ni Marsiti teh ngantunkeunana para mitra. Neng nong para mitra. Ya insyaallah urang lajengkeun deui wae engke dina carios Munjung Gondorwo dina seri ka-21 nya para mitra. Sakitu panginten anu tiasa kapihatur dina ayeuna. Sim kuring cing Adnan nyuhun dihapunten tina samudayaning kalepatan. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.